Tong diteraskan sabab mua aya pibalegeun ya aya rek eureun mah dikendangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lainna dewek oge yakin teh kana diri sira lain teh daek kikituan teh si lain teh keur cara lagur deker gering aya penyakit memburu kikieuan situ moal lah da pikiranna sia majo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lanan di dieu we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula artina dunya heula kepada rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean tadi dia meureunnan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut sacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi saking tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun mungkul ai nu sok silih segag naon tuh ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh
nyata ulah taklid. Ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silege sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Tak urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadi nanti sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetap dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pet ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah dodi si telenges bisa ngolokna teh dewe keur butuh kudu nyung jalan dapur atuh puguh we dewe hayang maha teh bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih ya itu sanggup mah teu naon uihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak ence lapur teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu gituana teh ada ampun alah aduh Muanawi teh aya nona igun iya alah hapunten Solmet nya nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun Super Solmet juga seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu Monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dari proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah nih ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna
aya bahan pimaduun gitu tepak ngan uing mah aya tanyakeun nya ke bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira bapak mau amek nggak pakai amek sih teh bisa wek ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku selain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genylong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumaledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam apa bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam teh ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur deui mau kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi jadi naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah berjalan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genylong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso cenah baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh saha nu meuli na tuh da eta meureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus dah halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan
tuang Rama Sang Hyang Wenang tuang Eyang Sang Hyang Tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek mah bacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hate na jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia daya mah cermin nah cermin mah pan Hasyum cerme sama sia teh cerme mah dinya barang kaluar Tito teh cerme Cimareme sama sia teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tadi pipaseun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa
keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ya ieu. Jadi nyembah mah kudu kanu Allah. Beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun, da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Can ka harti mah tulis deui ketek. Ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh. Nya. Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Allah dalah. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah teh. Kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Cantah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge moal ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Da tamat ayeuna mah. Jadi berbandingan nya Pak. Tah kitu nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka Bapak teh. Si edan. Nya aki-aki pinter lu kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak itu ya. Apunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewe keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewe deuleu urang kalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewe. Ya sok ditanyakeun ku dewe, keur naon sia teh duit? Puguh teh mah keur jajan. Tak enak sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura. Tah lieur ieu. Lieur euy. Contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka Bapak. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu di udag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh.
tadi kayaknya kendali jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka Kiai aidunya alam tenang, alam pana. Nya numutkeun dina keterangan, murid idunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang, bari di dunya. Pasti di kita alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ke akhirat. Nah, aduh nitah modal itu kalau teh. Dan di akhirat tuh tenang dulu. Sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya. Di batak kehidupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat Waduhe teh. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat Waduha, Waduhe ge bisa. Ngan anu teu bisa mah waukeun. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Da uing mah yang he. Pek teu naon. Oke, naon mangna pangna ngampekeun. Heuh, kapan aya ku ilmu parabot mah beunang? Tingning apa? Dume eta pan alifna digenti ku iya. Ngan iyana jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab'an lisikol. Tak kitu adalah. Jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana. Tah kitu. Nu matak dewe ulah dimitoskeun. Eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Coba itu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta kujara rauh euy. Ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Lieur Pak. Ha, lieur pasti keur nu teu mikir mah. Init. Pan init nomor kudu nyingkah. Heeh. Tapi kudu bari cicing. Lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet gerjing dek ka mana sia init Allah yu aki hese tete jelema teh dengan kitu teh Pak. Lumampah ulah ngalengkah, ulah panteng we eueuh disemahkeun angin Allah. Allah jika mana-mana oge. Iya ya Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Tah eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi.
Tongboro maka jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh Semar iya Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apa ayana di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bersih deui nya pawongan nya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau ngejat beung jak nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya